Hei, tadi aing kaluman ya dia ngadagoan wae cek jeung hujan jeung naon. puguh tadi teh hayang ka dieu ngan nyeri suku. Atuh jeung make hayang diajar mabrik tahu, kas nu bisa kas nu boga modal. Pabrik tahu mah gede modalna ge kudu boga panggilingan, kudu naon, kudu kadituna kudu boga modal pokona mah. Lain tahu, lain nyeun tahu nyeri suku. Carana urang sok nempo gitu. Pabrik tahu teh meuli eta, meuli kacang kedelai nih diisikan nempokeun teh diisikan. Yung Gusti nu kawasa Prosesna teh. kabina-bina teh ya. Di dia teh nyeri suku ya teh kudu dikumahakeun. Ya digiling kita di ditu teh digiling. Ilaha illallah atuh malah bubuk. Lain mun baheula mah ku batu ayeuna mah geus ku mesin meureun sing lembut gitu tah. Dipeureut di eta dikulub. Atuh meureun pejet suku teh digiling mah pejet suku teh. Da ieu mah nanyakeun suku, lain nyeri suku ieu ya. Lain nanyakeun tahu, lain. Dari tahu mah teh boga modal ieu mah tah. Nyeri. Nya alus tina tahu mah vitamin kana nu kieu jag-jag atuh. Jag-jag kana suku teh aya teh da. Alus nya da sakitu nama ide nama make hayang mabrik tahu.